Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur kanggo kelas 7 sadayana nya kumargi urang teh nuju diajar aksara Sunda. Ieu aya video kumaha carana ngalarapkeun aksara Sunda ngagunakeun rarangken. Sateacana ku Bapa baris diemutan deui. Kapungkur Bapa parantos nge-sharekeun rupi-rupi aksara Sunda nya. Tikawit aksara ngalageuna ieu nya. Kaganga tea katelahna dugi ka aksara sya. Teras oge aya aksara angkanya 1 2 3 dugi ka angka 0. Teras oge anu terakhir nyaeta aya aksara suara atanapi aksara vokal. Vokal dina basa Sunda aya 7 tingawitan vokal A dugi ka vokal E. Tah ieu anu tilu ku Bapa parantos di-share dina grup pembelajaran. Mangga tiasa ditingali kanggo diajar aksara Sunda tangtosna kumargi upami urang teu terang anu tilu ieu kadituna bakal sesah kumaha carana ngalarapkeun aksara Sunda. Utamina aksara ngalageuna nya. Upami aksara ngalageuna dina alfabet mah ieu teh alfabetna A dugi ka huruf Z. Mangka urang kedah terang anu kumaha aksara ngalageuna aksara suara atanapi vokal. Teras anu terakhir aksara angka. Di dieu tadi sakumaha anu parantos didugikeun ku Bapa urang bakal diajar kumaha carana ngalarapkeun rarangken dina aksara Sunda. Rarangken dina aksara Sunda teh aya 3. Anu kahiji nyaeta rarangken luhur. Hartosna rarangken anu disimpenna di luhur. Naon atuh ari fungsina rarangken teh? Rarangken dina aksara Sunda miboga fungsi kanggo ngarobah vokal tina vokal A jadi vokal I, nambihan aksara vokal atanapi aksara konsonan, atanapi ngaleungitkeun aksara vokal atanapi aksara konsonan. Jadi aya 3 fungsinya. Nyaeta ngarobah vokal A, teras teh anu kadua ngaleungitkeun vokal A, anu katilu nyaeta nambihan vokal dina aksara Sunda. Ayeuna urang hiji-hiji heula nyaeta ti rarangken luhur, aya 5 rarangken luhur teh. Anu kahiji nyaeta namina panghulu. Tah nami rarangkenna teh nyaeta panghulu. Naon ari fungsina panghulu? Ngarobah vokal A janten vokal I. Panghulu ngarobah vokal A janten vokal I. Mangka di dieu aya contoh, aya kecap siki dina bahasa Sunda, lamun dina bahasa Indonesia mah bijinya. Upami urang nyeratkeun aksara Sunda, serat heula wangun dasarna nyaeta ngalageuna teh huruf atanapi aksara Sa sareng aksara Ka. Nya aksara Sa sareng aksara Ka. Kumargi hoyong janten kecap siki mangka urang kedah ngagunakeun rarangken. Mangka rarangkenna nyaeta rarangken panghulu teh. Janten si ieu rarangkenna. Teras ki ieu rarangkenna. Nya tah. Jadi ieu rarangken panghulu teh tah kieu nyimpenna. Disimpen di luhureun aksara Sunda. Ieu anu kahiji rarangken panghulu. Gunana ngarobah vokal A dina aksara Sunda janten vokal I. Anu kadua rarangken luhur dina aksara Sunda aya anu namina teh rarangken pamepet. Tadinya rarangken teh gunana ngarobah vokal. Upami tadi mah panghulu vokal A janten vokal I, ieu mah pamepet vokal A janten vokal E. A jadi E. A jadi E dinamian pamepet. Anu siga kumaha? Tah siga kieu. Disimpenna sami di luhur aksara Sunda. Kumargi ieu masih namina rarangken luhur. Mangka aya contoh di dieu aya kecap jejer. Jejer teh judul bisa nya atanapi kanggo nguseup nya. Uning panginten hidup sadayana. Maka dina bahasa Sunda atanapi dina aksara Sunda urang serat heula aksara dasarna nyaeta aksara Ja. Ja sareng Ja.
kumargi hoyong janten kecap jejer mangka ku urang ditulis rarangkenna. Aksara ja nganggo pamepet di luhur, aksara ja nganggo pamepet di luhur. Pami nganggo pamepet duanana panginten disebatna jeje nya. Jeje. Teras kedah ngagunakeun ieu panglayar. Panglayar teh hartosna sami rarangken nambihan sora R dina tungtung aksara Sunda. Janten aya 2 rarangken ieu mah sanes pamepet hungkul, tapi aya oge panglayar. Ja nganggo pamepet jadi je, ja nganggo pamepet jadi je deui ditambihan panglayar. Oke, saterasna urang diajar anu kumaha panglayar teh. Ieu kanggo anu kadua, pamepet vokal A jadi vokal E ditulisna sapertos kieu. Mangka kecap jejer jantenna kieu. Anu katilu nya ieu masih rarangken luhur. Rarangken anu disimpenna teh nyaeta dina luhureun aksara Sunda. Aya namina rarangken paneuleung. Paneuleung fungsina ngarobah vokal A dina aksara Sunda jadi vokal E. E jeung E nya E. Tah kumaha nyeratna? Nyeratna sapertos tadi, tapi ieu mah di tengahna ditambihan. Sapertos pare pangintennya upami hideep sok ngagambar gunung, terus aya jalan, aya sawah geuning. Nya. Mangka di dieu aya contoh kecap beubeur. Beubeur dina basa Sunda, dina basa Indonesia sabuk nya. Urang serat heula aksara dasarna nyaeta aksara ba sareng aksara ba. Kan ieu teu acan janten kecap beubeur. Mangka lamun hoyong janten kecap beubeur kedah ngagunakeun paneuleung. Serat deui di dieu. Kecap ba nganggo paneuleung jadi be. Teras teh kecap ba deui, aksara ba deui punten nya sanes kecap. Nganggo paneuleung jadi be deui. Sami tiga tadinya dipengkerna tambihan rangken luhur panglayar. Gunana kanggo nambihan vokal R. Janten ieu tos jadi kecap beubeur. Ba nganggo paneuleung be, ba nganggo paneuleung be ditambihan R panglayar. Janten kecap beubeur. Anu katilu namina kecap paneuleung. Ieu anu kaopat nya. Anu kaopat namina panglayar. Tadi 2 contoh satu acana nyaeta kecap jejer jeung beubeur ngagunakeun panglayar. Anu siga kumaha panglayar teh? Tah panglayar teh sapertos kieu nya. Diseratna masih dina luhureun aksara Sunda. Naon fungsina panglayar? Panglayar kanggo nambihan vokal R. Sakumaha kauningan ku sadayana rarangken teh sanes mung ngarobah vokal A hungkul, tapi tiasa dianggo kanggo nambihan huruf atanapi huruf vokal atanapi huruf konsonan anu sanes. Engke kapayuna urang bakal diajar deui nya. Mangka di dieu aya contoh kecap karya. Karya, karya nya dina bahasa Sunda atanapi dina bahasa Indonesia sami. Urang serat heula aksara K sareng aksara ya. Kaya, kaya getos janten kecapnya hartosna beunghar dina bahasa Sunda mah. Tapi di dieu kedah janten karya, mangka ditambihan panglayar. Aya aksara K ditambihan panglayar di luhurna janten kar, teras aksara ya diserat deui teu kedah nganggo rarangken ieu mah. Janten kecap karya sesuai dengan contoh. Tah ieu panglayar. Fungsina nambihan sora R atanapi huruf R dina aksara Sunda. Janten karya. Rarangken anu kaopat kalebet rarangken luhur keneh. Nyaeta panglayar. Tah dugi ayeuna urang kana rarangken anu terakhir nyaeta rarangken luhur, rarangken namina teh panyecek. Panyecek.
gunana kanggo nambihan huruf atanapi sora eng nya eng. Kumaha rarangkena sapertos kieu tah nya buleud atanapi siga nol disimpenna di luhur aksara Sunda. Aya contoh kecap nyaeta rangrang. Rangrang teh batang bambunya biasana lamun urang among ka kebon biasana seueur mendakan rangrang. Mangka tulis heula aksara Sundana dasar nyaeta ngalageuna nya anu tadi kaganga teh aksara ra sareng aksara ra. Aksara ra sareng aksara ra. Ieu kan can janten kecap rara, rangrangnya masih kecap rara. Maka ku urang ditambihan rarangken di luhurna aksara ra ditambihan panyecek janten rang, aksara ra ditambihan panyecek deui janten rang. Tuh nya upami dianggo rarangken mah panyecek teh sanes rara deui tapi dibacana rangrang. Kumargi panyecek teh gunana kanggo nambihan vokal eng dina aksara Sunda. Tah siga kieu rarangken. Eta nya vokal atanapi rarangken dina aksara Sunda. Aya 5. Anu terakhir nyaeta panyecek. Gunana kanggo nambihan vokal eng. Sapertos kieu tah rarangken. Disimpen dina luhureun aksara Sunda. Eta aya 5 rarangken luhur dina aksara Sunda nya aya 5. Anu kahiji panghulu vokal A janten vokal I sapertos kieu tah. Contoh aksarana siki huruf sa, aksara K luhurna nganggo rarangken panghulu janten siki. Anu kadua nyaeta pamepet. Pamepet vokal A janten vokal E. Contohna ya kecap jejer nya jejer jejer. Aksara Ja nganggo pamepet sareng nganggo panglayar janten kecap jejer. Anu katilu nyaeta paneuleung. Aksara A jadi vokal E. Contohna ya kecap beubeur, aksara Ba nganggo paneuleung jadi Be, aksara Ba nganggo paneuleung jadi Be ditambahan rangken panglayar nambihan sora R janten beubeur. Anu kaopat atuh tadinya aya panglayar gunana teh nambihan sora R dina aksara Sunda. Aya contoh karya janten di luhureun aksara K teh ditambihan panglayar janten karya. Terakhir nyaeta panyecek. Upami panyecek mah nganggo rarangken sapertos kieu gunana nambihan vokal eng dina aksara Sunda. Contoh kecapna rangrang, aksara ra nganggo panyecek, aksara ra nganggo panyecek dibacana rangrang. Sakitu panginten pedaran ngeunaan aksara Sunda dina dinten ayeuna. Dinten urang bertahap nya. Ayeuna ku Bapa dijelaskeun rarangken luhur heula. Enjing atanapi ka payuna dijelaskeun contoh rarangken sajajar atanapi rarangken handap. Aya 3. Hatur nuhun kana paratosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.